Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik, sigana kerna rundutan sorakna kurang pati tari. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi kerharudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laut nakaramba para bayang ngececempe nudari cukup loba ngajawab salam tetamat kawe. Melat jati sisi loweng biceboran make cai bisi tadi kermalawung ajaran sakali deui. Siap? Siap. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawalar salamna ikhlas. Ridho. Lillahi ta'ala. Sadar. Teka paksa. Terus taruang Pak Aca. Aca. Sarua abdi geus ditawaran. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacakan alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sasarangan maoskeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nuliti hormat Master of Ceremony, yakin aki-aki nini moal ngarti. Daeta lain bahasa Sunda tapi bahasa Inggris. Terbeda jika good morning, selamat pagi, bujur muning enak sekali. Master of Ceremony hartina Sundana penertib wanci pangalas salagara. Mun aki-aki nini sok nyebut mak protokol. Nuli hormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kesana Kang Ustad Iqbal, guru urang, wabil khusus pupuh lembur papayung masyarakat, Bapak RT,
mun teu salah RT teh nu ngaemsian digagah sorangan RT. Abdi penasaran anu mana RT ieu. Mun dikacida tarik pisan sorangan. Oh, jadi tunjuk RT nya. Muga-muga ieu Pak RT doakeun ku akan jeung ku ece ieu RT sing husnul khotimah. Amin. Diterima iman Islamna. Amin. Sing dihampura dosana. Ini kelas lain kangga keur hirup doa eta teh. Kapan nu hirup dari maut. Urang teh maut teh hoyong husnul khotimah, termasuk masalah maut mah teu apal teuing RT ti heula teuing abdi paneuri. Teuing sabalikna abdi ti pengker RT ti payun. Nuhun dihormat sadayana jamaah, ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul walimah, Bapak Encep beserta Ibu Iyuyung yang berbahagia kedua mempelai nu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru mun telepat jenenganana Neng Yuli sareng Cep Nono, orang Jawa. Dalam di Sunda mah pastina Nana. Kapan Sunda jeung Jawa teh mah beda. Bedana ngan saeutik hurufna, Sunda mah kana A, Jawa mah kana O. Jadi lamun di Sunda jaja berarti di Jawa mah jojo. Mun di Sunda batal di Jawa mah botol. Mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong. Kapan kotok mah ayam. Maya tina katakan kotok. Mun di Sunda sarjana di Jawa mah sarjono. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih ibi. Sopan katamu monggo colok. Iya Cep Nono aya pangantenan. Oh ayahnya bisi ke dilarayan eunut-eunutan. Didoakeun si runtuh rayana. Nah, kapan panganten mah ayeuna teh bapak rek bulan madu beda jeung urang bulan alaeun. Maka tadi Cep Nono mah tos ngawe wae ka abdi, Bu Haji awas ke peuting ngajina tong lila. Naon Cep Nono beri tong lila? Jawabannya singkat make pantun pokna kieu ping-ping cacak ping-ping toket opong hulu memotoran hayang geram mecak peuting engke bisi kaburu kotoran. Subhanallah. Bapak Pak Ece cicing mana jadi kupea di Bu Pestua Ibu Ridho kan dia ikhlas yakin tehoyong di buruhan Bapak sami ka dia Ridho ikhlas tapi aku atau terilas terido ningali mubaligo gelis terido. Kita ningali siapa nya harus balik udun dari tengis-tengis loh. Siapa sekali kerja mah udun lah. Lebar. Ibu abdi mah dasok mang lebarkeun teh lamun salaki gawe udun. Naon sababna Kang udun beda teu murah pokoke manae. 15.000 sabungkus Bu. Coba kamu lamun salaki ibu meuli rokok 15.000 sabungkus osok eta tina sabungkus ibu ngenyot sabatang we. Pernah teu? Usaha tuh si kumpul 15.000 bapak kusorangan sabungkus palebah lamun sapoe meakeun 2 bungkus geus 30.000 kusorangan. Cobalah bapak ayeuna mah urang diajar api tong udud sapoena 15.000 2 poe ibu
30.000 mun sapoe 30.000 bapak teu udud tabungkeun dina sapoe 30.000 kali sabulan 800.000 kali sataun 8 juta kali 10 tahun bapak teu udud ditabungkeun geus 80 juta gede uang 80 juta dina 10 tahun teu udud didaftarkeun haji nu 80 juta bapak menang suami dan istri duaan. Iyo mah haji encan, umroh encan, ka Mekah encan, udun we udun. Tapi rasakan deui. Kita tulus ini tengah. Tapi balawan awas sugar adudun. Kapan ari udun teh kang hukumna makruh, lamun akan teu ngadulung udun berarti akan teu ngadulung pamakruhan. Ibu bapak jamaah sadayana wah lami-lami tos setengah 12 nah ngaji mah teu kudu dilila-lila jadi da dilila-lila karena diarapalkeun ieu nu jelas ngaji mah meuni keneh singkat padat melekat kade hilap ibu engke euih ti dieu nyana ilmu anu manfaat berkat we. Hari ibu di dia ngaosna ibu sok aya pengajian mingguan di dia. Ya. Jujur aya. Mingguan. Sok poe naon di dia lamun pengajian mingguan? Poe mingguan. Di mana-mana ge. Da jumaahan ge kana poe Senin. Nu sok ngajarna teh Pak Ustaz Iqbal heus. Punten Pak. Ari ajengan satempat jeung ajengan salira sok beda. Dihargai ku masyarakat teh. Ari saliwat mah abdi ti Pangandaran ka ieu gerah tingali di tengah bumi ku pancen ku Ibu Yuyung meni sagala diasongkeun. Ku abdi teh dileungeut ieu Pak. Keun ka atep sina di kardusan. Teu kapalan Bapak ieu abdi diuk dina kursi nu tara biasana abdi dina pangajian dina meja aya jeruk. Ieu mah dihareupeun abdi aya jeruk, aya aqua. Punten ibu ieu Pak Ustaz Iqbal lamun keur ngawuruk ibu dina pangajian poe Jumaah osok diberi jeruk. Jujur sia osok karang. Moro-moro tadi dia Pak Ustaz Iqbal mah diberi cai-cai acan. Ari abdi mah bapaknya ku bapak dipelongkeun ku eja ditinggalikeun jawa diberi jeruk pakai cet meja engke balik rek di bahanan cet meja pancek kapan pengalaman atos mati itu pancek di mana abdi balik pengajian ku mau ka Sumedang mah da abdi mimang ka Sumedang kamari ge di alun-alun harlah P3 jeung bupati balik teh meuli ribring aya tahu aya molen aya opak nu atos mah kitu pancek. Cici nu atos. Deui ke pancek mah teu acan. Abdi mah moal pikiran nu encan pancek bisi stres. Jeung pancek ulah loba pikiran pancek sok we ka nu atos nurutan. Abdi mah ngahaja pancek ngobrol kitu teh abdi aya persiapan. Subhanallah. Ya punten ibi nu kudu diajenan patuh Pak Ustaz Iqbal. Cik atuh sakalian sareng sakali mah bere jeruk teu mahal ieu. Naon sababna ibu kudu diajenan setempat sementara abdi mah da saliwat ka ieu teh pada ku pancet di onang. Da kudu nama abdi teh ibu jadwal ayeuna peuting ieu teh ngaji teh di Karawang. Geuning kunaon teu ka Karawang dipikir-pikir rek naon ka Karawang da umur dumongan. Padahal ka dieu. Ya Allah, Bapak punten ajenan kiai satempat ajenan di dieu. Da yakin ece, yakin Bapak lamun di Cikareo tatangga ibu aya nu maot nu ngurus jenazah wanita abdi ti Pangandaran angger ajenan setempat. Laras. Mata geus Pak RT abdi tong dionang deui ka Cikareo. Jauh. Di Pangandaran kayaknya teh Bu meuli berjam-jam, 7 jam aya. Komo lamun keur macet mah. Mata geus lah mangpaatkeun Pak Ustaz Iqbal. Mun nanti nu jauh mah resikona gede.
sodako sautik tengah gede jadi pancet yang nonton temenin awal abdi teh hari ngaji kudu lila bayar rame hari amplop lemah hari majalkan teh aku wajib singri do angkap we baraya gitu pancet abdi teh punten pancet kerja mau dulur baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede tapi punten cenah paete ibu abdi ka dieu ridho abdi datang ka dieu teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit cenah ku pancet dibere duit abdi alhamdulillah henteu wae mah piraku da pancet teh jelema eling teu bu pancet eling teu muncul ibu eling abdi mah nangtukeun eling teu na pancet kek kumaha waktu mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti pancet teh eling mun mere leutik berarti henteu gede kesopan kan ada disebut eling pernah pikiran ge eling tinggal di tenda ge mewah ngagarayo tidak sayang kodeng abdi mah yakin mahal kena mayar ieu daripada mayar abdi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Bu lanjut ajeuna lah Pak Ustaz ulah dionang deui abdi yang bisi keukeuh mah keukeuh kapaksa urang Cikareo hoyong menang deui nu balik tilu jauh tos ulah saha-saha deui abdi we di Pangandaran abdi teu pegat silaturahmi kayak keburu jangan takotian mual ka surga lamun jalmi begatkeun silaturahmi jadi lamun urang Cikareo teu menang deui abdi ka dieu jigana nu pangkeurana doa ka RT na penasaran si Pak RT teu menampakkan diri ai suara nama tegas tapi suara nu geus aki-aki benar Bu oh berarti epet ompet gitu nya ompongnya lepet epet dia ibu bapak jaman sadayana rahimakumullah gitu situasi itu mudun kieu nya Bu nya kan arek dari tempat ngaji juga kieu di dari sos orodotan ieu Neng Yuli sareng Cep Nono rumah tangga hidup teh bager kaset geulis gaduh tujuan anu pokok boro-boro panganten anyar ieu ibu bapak urang geus kawin yakin rumah tangga babarengan salaki jeung pamajikan hoream kudu di dunia unggul mah hayang sehidup semati maksudna hayang tepikeun ka surga babarengan ngan syaratna Neng Yuli Neng Cep Nono rumah tangga hoyong bahagia dunia akhirat hiji sing kuat iman sing kuat naon Bu? Iman naon Pak? Iman tah kitu kecil-kecil ai dina pengajian kieu yang mulia hadir hadir teh geus urang hiji makhluk metrik kumpul berjalan tidak bergigi ompong tapi nolong kudu Allah lu panggeureun apa ge nu disoalkan begitu coba lamun aya ngagerapak encek ngayakeun pongdut we di dieu sok aya pongdut Bu naon ari pongdut teh pong dangdut lain ari pongdut teh jelema ompong gendut lamun ngayakeun pongdut mah di dieu nganggap pongdut pasti nu hadir teh moal karayu dah nu calenghar para pemuda ieu mari tolongkeun ku aki-aki abah mah ningali ka abdi anugrah bah abdi bari tolong ku abah musibah kembali wae Bu abdi ngaos tadi itu di Kuningan meuli semangat 2 jam setengah pancetna di payun abdi teh aya Bustami meuli kaset pokona mah hidungnya mancung tinggi badannya putih ieu na postur tubuhna bagus pokona mah
dibandingkan jeung Pak Encek mah teu sakieu kudu dibandingkan jeung RT jawaban beda. Eta abdi 2 jam setengah bapak ngales melisu banget da eta anu dipayun teh pamuda teh kau abdi ngalirik dia tersenyum. Dalam hatiku penuh dengan pertanyaan, aku begitu penasaran ada apakah di hati dia. Nyanyawe begitu turun tina panggung gak di panggungan teh jiga di dieu kieu we abong dieu eueung. Eta turun tina panggung ibu eta pamuda teh abdi langsung ngadeukeutan. Berusaha jigana hoyong sun pipi kiri, sun pipi kanan, cupik acupiki. Nah sayang dia dijaga ketat ku polisi. Abdi naroskeun ka polisi, "Pak, kenapa orang ini dari tadi terus dikawal sama Bapak?" Polisi menjawab, "Mohon Bu Haja maaf, ini adalah orang gila." Nu gelo. Subhanallah. Cek nono jang Yuli. Jangan Yuli. Ari ngajian bahagia sok maleo. Nah Yuli cek nono hiji sing kuat Ari bagja teh kieu Neng Yuli cek nono lamun cek urang Cikareo. Ieu teh umur Kareo. Ai Cikareo naon itu? Desa. Oh, jadi lamun ibu diusir ku lurah ku RT, ini ka luar negeri ka Korea. Balik deui ka dieu Kareo. Lamun cek bahasa urang Cinon Cigandoa. Kieu Neng Yuli cek nono bagja teh. Boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah. Sok atuh bantuan. Ulah melopai juga cai soenan Pak. Tidak bapak teh hirup pusing tapi teu nyorak bingung abdi mah ada cai-caian lain gitu. Lamun cek bahasa urang Cigandoa mah bagja teh boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah. Pageuh weuteuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseug da unggal peuting ngeureuyeuh. Kudu eta teh ecek aja lah wajib abdi mah geus kolot. Ari masalah kewajiban mah teh dinu kolot teh dinu ngora teh dipanganten teh geus ayeuna lila. Da ibu ge kewajiban ngaulah anu salaki teh komo malam Jumaah mah Bu. Aya hak. Aya hak bener tuh. Api-api ge nempas. Normal kene berarti. Jadi atuh sakayen malam Jumaah ayeuna teh malam naon Bu? Kamari kita malam Jumat sarua malam Sabtu oke. Salaki teh kaula aya ngaulaan salaki malam Jumat teh mun cek dina katerangan ngataloskeun ka Pak Ustaz Iqbal. Aku jeung ngabunuh Yahudi, maehan Yahudi 80. Jauh ka Palestina yang Yahudi meni salaki we bunuh. Malam Jumat. Eta teh aku jeung ngabunuh Yahudi 80. Kumaha carana Bu? Sinarti geus sakalian malam Jumaah mah salaki ka kamar ti geus teh api-api babatukan. Eta teh aya kahayang. Enggak ngerti-ngerti si eta mah kudu apa? Jujur we oprek remote. Salaki geus sosoran balas dedekem. Mode. Modelan teh. Ibu majikan kala nyarekan jaring basia. Tengkala kitu sampeurkeun butaro salaki teh naon pabeuti kata di babatukan wae. Meureun cek salaki teh ka dieu mah aya teh malam Jumaah urang maehan Yahudi. Majikan kala ngahulang di mana Yahudi atuh Pak. Salaki ngajawab ke make teh dina jero calana mama. Jam 10 geus menang 80 maehan Yahudi. Jam 12 salaki nyaring deui, "Mah nyaring. Naon Bapak tuluh? Bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui." Jam 1 menang 70, jam 2 70. Tepikeun ka subuh menang 7.000. Ai salat subuhna kabeulanan. Aduh diundangkeun ku hayam, cek hayam teh betot. Kalau teh entong cek entong teh rawas. Sabalikna Neng Yuli cek nono tina bagja sangsara.
hari sangsara, hati capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeng, sirak balideg, irung mepeg, cerik budeg, lengkah gejeg, awak geyebeg, mata rusep, ditambah ku budak kabeh tibi geringan, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge. Riweuh, mata iman kudu kuat. Nah kitu cek nono aya nu sok ngagoda kana imana aya. Bapak cicing tong ngabangikeun sene ngaganggu, geus da sakedak pikir. Kena ibu tengaleueut sami abdi ge hanteu. Da ieu teh akur atuh jeung kaayaan mere carina ka abdi. Lamun ti beurang ngeseug hade ku cari heran. Dari piput ingki memberi tiris. Nu saya mah kunaon? Susu. Maka ibu buka susu teh mangpaatkeun. Salaki ayo we peureum teu dekeun salat berjamaah subuh kudangkeun. Tong ku suku komo ku nafsu arek ku susu. Pasti dari gaduh ibu susu neneng gaduh. Ngan beda sareng neng Yuli. Gaduh neng Yuli atuh neueuh. Kita jadi pewat kitu. Di bawah nangkara teh puyak. Tiga ceplok mau. Di bawah ngarengkol keplok. Di bawah nyangkere bahe. Salaki geteangan balon Jumat luput teu ka pagi. Sudah teh leungit ari teh luput ka kere. Dikenal ku RT, ku RT kalah nyelap dina huntu. Kene Pak RT hitung-hitung ada basa urat. Kan eta mah geus ganti ngaran atuh susuna ge Sulaiman, susu lair tetap nyaman. Hiji ngusok ngagoda iman teh cep nono awewe. Komo awena gelis diga abdi mengatakan bagi menyolong wae. Ieu cek nono neng Yuli gelis teh ayeuna. Keur ngora da geus kolot mah bakal pewat. Indah kabina-bina ditilik ti gigir, leungit deuteuteup ti hareup, disawang ti tukang. Ajaran cek nono ngaran awewe mah pasti dikeureuh bareuh. 4 bulan hamil masih kena ada bentuk tubuh katingali di 8 bulan mah eueuh. Make baju kabaya dikala juga ulai kanut. Yuk dina kursi kalau akhiri jeung celengan peleren. Tapi mohon ayeuna cek nono justru yang dinamakannya suami ketika istri sedang mengandung hamil kudu bangga. Da lalaki masa kumaha gagah ge moal disaeun hamil. Lesu tinggal siatan eta nu jangotan pangbadagna awakna ku abdi mah gede duit 50 juta bisi saeutik teuing 100 juta duit na teu mawa isuk ditransfer bisi yang ayeuna rek nyieun ka Bu Yuyung pasti bogaeun badan pajak. Nah ieu si akang ieu awak badan gagah sok ku abdi mah dibere duit 100 juta tapi sing disaeun hamil heula disaeun moal Bu lalaki di kareo di Cigandoa Cikareo sanajan awak ngabadag gagah jeger sina hamil tong dina teuing 8 bulan 3 minggu moal aya nu misaeun tapi awewe sanajan awak ngaleutik garing hidung ipis begang hirup deui bola-bola hamil 3 minggu 8 bulan ge bisa dilaki ku Allah Pak awewe mah mawa gunung 2 ge misaeun. Makanya cek nono mohon cek nono jadikan suami yang siaga, yang siap antar jaga. Tingali Bu Yuyung, ya Allah ningali pancet begitu setia. Ternyata Bu Yuyung teh saumur sareng abdi kelahiran 78 berarti 40 tahun, 41. Iya Bu Yuyung ketika dilahirkan melahirkan seorang anak putri dan putra 2 budakna. Panono dibalik. Pancet waktu hari teh Bu Yuyung nuju ngagejeun diusapan tarangna ditiupan dekat tingali ngesang. Cek Bu Yuyung tong kari teuing atuh niupan teh kunaon bau. Ieu ngangol ngabeuteuh mules. Eta panono teh sendiri bae.
Ieu pancet watos buyuyung bade melahirkan. Setia kucek nono turutan. Pecah ketuban kahiji bukan kadua katilu tong diantepkeun cek nono pamajikan Neng Yuli gelak bawa ka bidan bisi bahaya nyanyi pilaku dibawa ka warteg garek ngadondahan meureun cek bidan besok Neng Yuli naik kana rayang nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing sok atuh tarik napasna pasti da tarik kamang mah Agustusan heujeunkeun ami budak teh keluar ngabugu da awewe goreng ngajuru mabuk dititah ku bidan kumaha ge terus tarik napas jangan menyerah rambut tadi satingali waduh kedah rambut si ibuna keneh ya Allah cek mano taruhan antara hidup dan mati ketika sang istri mau melahirkan keajaiban dirikan ku Allah kemuliaan dirikan ku Allah lain kasalaki tapi ka pamajikan so tinggal ikut cek nono 8 bulan ngadegeun budak cek nono mah yakin ngangkat beban anu berat geus cangkel mah diencangkeun awewe hamil 8 bulan bu puluh cangkel ge moal bisa diencangkeun ibu lamun keur hamil kagok rek nyeuseuk osok di PHP-keun heula ka salaki eta kandungan teu pernah ibu dibawa we ka mana-mana rek sare tepikeun ka bingung posisi dibawa nangka ieu cangkeng beunang dibawa nyigir sieun bahe dibawa nangkup paur bitu ya paur bitu kabetung antal kana kasurna tarangkeun sukuna mangangkan maka sok disi percaya kocek nolong ke ilik mun Yuli haras 8 bulan hamil sare nangkuban ungklek-ungklekan katoel ka waduh kusalakina meusan puih tiga dangsing awas cek nono brol anak keureun kacape nu jadi pamajikan mata dia sing kuat gimana bagar garis kase dan tujuan nikah teh lintas kuno supaya mencetak kehidupan tenang lamun sejak nono nikah kaya Yuli bapak nikah ke bojo niat hanya untuk melampiaskan seksual geus tak tong karawin yuk menikah jeung abdi ini ka panganaran loba jablay aya di dieu jablay moal dicek aya moal aya nu ngaku Pak RT di Pangandaran mah loba sok Pak RT sambil geus kolot ka Pangandaran we hek mawa mobil sorangan nyupir sorangan ngaliwat ka Japur pasti budak-budak dari nya abdi ge urang itu asli budak salaki apaleun meureun abdi sok nyumput di tukang api-api teh katingali jaga sok budak-budak pajerkut naon sore jarkut teh 15.000 teh jar dina jukut murah-murah itu apa da loba tipu nanti jam lain di Pangandaran mah aya nu tipu KTP kolot tapi pulen aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter aya dari nu merek Hitachi hitam tapi cihuy kalau Toshiba ge merek na aya Toshiba bau deui Pak lintas kuno supaya kehidupan tenang Neng Yuli cek nono naon modalna supaya tenang wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah modalna 2 hiji mawaddah 2 waroh hiji naon Bu urang kali hiji awas 2 awas mun teh nyolak burut sia balik hiji naon Pak mawaddah 2 naon ari mawadah teh Neng Yuli CINTA 5 huruf hijikeun cinta abdi bade naros ka ibu bapak ibu pernah dulu mengalami bercinta jawab dong pernah apakah sekarang cinta masih ada waduh menyebut ayah siapa bohong dan cinta mapun Neng Yuli cek nono taralila matak modal ayeuna lintas kuno tenang mawadah diheulakeun cinta dipayunkeun dan cinta mah karalami cinta mah sokeuna kuse lain setan mangga cinta didahar setan aya kawin mah sabulan 2 bulan ya Allah nu ngaran cinta teh sakaun paling lila karaos kubu haji neng baheula mah ajar kawin melepan pertama jeung salaki hareupeun salaki yakin boro-boro pasea hidup gitu wani gengsi atuh
ngomong gitu datang barang hina kalau anyar kawin meleman pertama good walaupun salaki berarti carekan abdi dan mula satuangan api-api we keluar bu datang kuat sore salaki nuturkan tukang kalau langkah kok abdi kalau pasang itu salaki ger ya yang nuturnya kalau dia mau boro-boro itu tahayang jadi harajakut pakai malam salaki jeung pamajikan anak di tengah lima salakina di dapur bro di tengah aku pamajikan anak duit terojol anak nak gitu karena sudah tidak ada cinta maka kalian yang ngulicet mohon jangan salah niat untuk cinta tong karena rupa geli sote kaset ayeuna tong karena jabatan tong karena dunia tong karena harta mual awet mual lama nu abadi mahabbatan lillah cinta karena Allah bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati cicing lain kaunya agama udah mau berikan duit kan nggak berikan kauhan gitu bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu sok aku bekaskan dayakin nanti kurang ayam ngegenok ya bu daripada ngegenok itu mending selengkau bekaskan isi setruk cinta karena gincu akan segera layu cinta karena harta pun teneng karena harta bukan jadi jaminan hidup kita bahagia kebahagiaan bukan di harta kebahagiaan bukan di materi kebahagiaan ada di hati abdi mabuk ningali tetangga mereka kurang emas naloba kencakan tuh di lalemuna tapi begun awak nanti kabina kalau bahkan jelma teu boga teu harti dadaharna mau unggal kue di rumah makan ampera dengan sanguna jeung lauk nila make caina ge aqua dina gelas pisensa sarapan pagina jeung roti nu mahal hargana tiungna beda jeung urang dipake ayeuna bi eta mah tiungna merna Joya Rabani jeung El Jatah make mukeunana gelombang cinta salena dina luhureun kasur busa merekna Alda sprayna tinta pun mailep jeung eterna geulana koloncong di mana-mana dipake kencak katuhuna aya tapi ternyata awakna begang kabina-bina si horeng hatena kasiksa dan salakina kagoda deui ku wanita SMA nyeri hati hirup kitunya cek rek senang loba dunia gitu cek mata kade cek boga mas memening jual di ajeuna bikin kapa Ustaz Iqbal sina dipake nyieun madrasah ngocor ganjaran ke cek daripada emas dipake cek mau tiheula emas pusalaki dipake mas kawin deui jamaah mereka teh malah cek waya dina grup WA nyeri hati dunia bukan jadi jaminan untuk bahagia maka kaneng cinta tong karena dunia tong karena rupa tong karena harta mual awet mual lana nu abadi cinta karena Allah cinta geus leungit neng wajar da ieu mah panganten anyar kene panggilan ge mesra manja duh anyar kali mah bagelekan nya urang teh ka pamajikan teh mun yayang deui mun panggil motor jadi poperaket ngagejeurig meusan yang sakit boro-boro ieu mah naik motor ge dicarekan toyus ya naon pak berat muntang kana cangkeng jong kana cangkeng tuhan pina pengajian muntang kana kakak mah komo kana kakak asal orang selbutut muntang kana itu kakak tukang we kana behel pengajian muntang kana behel pasangan gedut rag-rag labuh lain ditulungan dicarekan pok nampang nage asal kita kudu turun cicing pemilu labuh untung saya cungcurungan terpupus aduh kayaknya kalau lima bisa solong kita menikok dipangagebukeun riut oskadon leuwih mah cinta riut modal sia amit-amit laki pamajikan ka salaki kitu salaki ka pamajikan kitu ulah teuing jang tidak kitu cinta ari anyar kawin memang panggilan mesra manja
Ayeuna ibu kasalaki yakin beda panggilan. Bageula mah aa, yayang, ayeuna mah ayah, bebek, minta suku jebrak bebek. Amit, tukang ngeramet bebek. Saya abah, ih kenal teh atuh kumasal do panggilan teh. Teka mana pak? Ngalah jengkol. Pantes tuh. Petang abdi ya mah Udin jeung bedo. Ngapain ngalah jengkol panggilan teh beli papak yayang atuh geger sadesa. Teka mana pak? Ngalah jengkol ya. Yayang ka mana? Ngaramet pak. Budak mah dari sakola di dah papap dah mamam. Lanceuk na sindiran. Atuh dari sakola na teh dah papap, dah mamam, dah diran. Ibu, cinta bos saya neng ayah modal nu kadua warohmah kanya salakinya ke pemajikannya ke caroge neng kahadejang pangedan-edana mun salaki teu nyaah ka pamaji capek jadi awewe teh cek nono 24 jam atuh awewe mah beurang peuting digawe teh beurang nyamel ti peuting beurang nutu ti peuting kita kalau babudak gerasi leutik kene keur dihuapan da salaki mah atuh teu toli madone mah buat terus berikat barang daharna teh teu ieu pamajikan mah riweuh budak pocot modal salakina amok-amokan mah budak modal riweuh pamajikan mah leungeun nu katuh mukul sangu nu encan mukul tai rek awakkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai diuleukeun. Kenapa ting? Ada budak ngecerik salaki ngomong deui mama ka budak nyaring ku jadi pamajikan menggorengnya bager ka dieu nyusul yeuh sabelah jeung hancengan manehkeun sabelah di majang bapak maneh atuh tengah peuting teh paras mangan anak ngajeng bapakna nu susu nu sabelah dikenyotan ku anak nu sabelah dicawelan ku bapakna tapi ka hulu susu na teh offset bukan ka dada hulu susu na dina tonggong. Ibu capek saya jadi baca pamajikan teh dia gerak pancep abdi jadi istri Allah beurang peuting ngaji ayeuna teh rek tuluy ka Jakarta ka bandara ada isu kudu terbang ke Malaysia doakeun ibu abdi alhamdulillah diundang ku orang Malaysia ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Gerak menekat musuh balik bohong dipercaya. Ya Allah, salaki nganter ayeuna aya dina mobil balik candi dari naon pun hajat teh. Kenaon ke sae na mobil bari ngarep-ngarep pamajikan keur guru pidato. Sabaru-baru ari pidato neangan duit pecuk nahalnya eta teh pancep. Capek. Kalau panggil neng sing adil dasar wah jadi salaki ge Bu, ayeuna mah geus usum hujan. Di dieu mah salaki sok kani ge Bu. Oh, nu ka sawah beli musim hujan mah unggal ini ka sawah ieu masalah isuk-isuk make duduk ku ibu tuh huntu koneng. Aya di dieu salaki nu huntuna koneng. Aya? Tah, ibu cik ati bade harus lamun jelema huntuna koneng jorok teh. Teu jorok ajaib teh Pak. Ajaib dah huntuna di mana-mana aja tulang lain koneng. Lamun aya ulah ciran doa jelema nu huntuna koneng berarti gugusina ge raja. Rincikur. Siku tinggali gerak salaki timang make duduk ku ibu tuh huntu koneng suku jebrak tolong hidung. Manggul naon? Doran. Pangasul mah gitu kan. Eta di manggul naon ini kasawahku awas. Jadi istri harus setia. Tingalikeun salaki mereka sawah teh ngalawang pantol osokan. Tingalikeun lepas dengan bahasa kata yang manja. Osok itu? Osok memanja salaki, tapi salakina lembut terloba. Duit. Berarti awewe urang dieu mah jiga angkot alus ka salaki teh kumaha setoran. Awewe jaman mah kitu Pak dibere duit 1 juta mah ku salaki meuning kah sareng teh ngadangkak jiga bakakak. Dibere duit 5.000 mah ngeyeng. Teh toilet teh salaki mah arek moal cicing harudan. Eta mah nu kitu awewe ada uang abang. Saya tidak ada uang abang. Awas Neng Yuli terima suami apa adanya.
Ridho karena non baik pamilik napakah tinu jadi salaki sanajan itu istri yang solihah. Ibu ridho ku salaki diberi duit 5.000 sapoe. Cukup mah aja. Wah. 20.000 atuh satahunan cukup mah. Cukup belikan karena kalender tahun 2020. Mahi satahunan. Turun dina meja makan kantok salaki sinang ada Agustus. Cek salaki teh mama hayang susu gobat tinggung Januari. Mah hayang ngarokok gerengkeun Februari. Mah hayang sayur Leo salaki. Aduh nya mataun wah rumah aduh nya almarhum solihah. Dunia perhiasan Sri Lakinak perhiasan dunia adalah wanita yang solih. Yang solihah mata kahade Pak. Kalau dia masih saling pitanya. Yakin Neng Yuli cep ayeuna nono lamun rumah tangga geus gaduh modal warok makanya sanajan geus kolot bapak ini rumah tangga urang bakal sakit. Nah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah tuanina tumpak nini oh adalah dunia waktu dipikirkan jangan usaha oge da bakal datang ieu tong ayeuna hariwang milik rezeki dibikeun ku Allah sesuai jeung jatah umur jeung jatah hirupna da geus maot maka gede dunia mah ditinggalkeun Rasul munggung hardi dia aya nu maot mah mawa mobil mawa motor naon urang dibawa maot urang eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh dan maot oge urang berarti nu dibawa ge amal. Lamun ibu maut mau amal soleh, soleh maut mau amal sah. Dan soleh yang membawaan itu. Lalu yang disimang soleh tiga curug. Amanah Allah. Ditanya ke malaikat, kemana amanah soleh? Dipau ku konsep. Awas ibu mata kade. Yuk ingat iman si kuat. Modalnya si kuat iman ku kalimah thayyibah aqidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta panitelah cek nono Neng Yuli modal litas kuno tujuanana hoyong tenang rumah tangga hidup hoyong tentram hiji mawadah dua warohmah mawadah cinta warohmah kanyaan sakitu nu kapihatur ulang doakeun bapak ieu pancet salam ibu Yuyung syukuranana yakin dimuliakeun ku Allah naon margina hiji amal bisodakoh dina riungan syukurana tos aya sodakoh engke bapak beres acara wamil da wajib ngindahar aya di dieu kan eta teh ditutupan teh tuangeun Pak bukan naon geus mah ari ibu di dieu tuangna sok beas atau sangu jujur beas sangu lain beas sanesna teh eta sangu kalau dituang ku urang tadina asalna tina piring lain tina beas tina piring ih pasok ibu taruang tina piring ulah nu sae tuang mah dina kursi dina karpet lamun ibu dahar dina piring eta bujur pasti yang dina piring jangan dibalatakeun dina kursi ngan makanan pokok teh beda-beda bu di urang sangu sote jeung ibu ka Madura munjarah ka Sekholil di Madura mah makanan pokokna lain sangu tapi naon jagung singkari atuh naon jagung ari japati manuk japati nah ini nggak jawab menikah dari salah pene japati mau manuk makanya japati jagung di Maluku beda dari bu makanan pokok ulang Maluku lain sangu lain jagung tapi sagu naon bu sok singkong pak jawab di Madura mah makanan pokokna teh naon jagung di Maluku mah sagu ari ulang manaon jelema ari ulang naon sangu aya sangu ditiung Pak RT ieu urang ge teh remeh ngumpul gini kongkong ari nu kitu naon di sorak lain ayam ayam gede ngan sorak naon sorak adik sorak kamu balik jauh ayam kamu ngomong ke api lain ayam besar begitu bener kamu balik disebut ayam apa kadek sabada peringatan kita syukuran kita nikahkeun
putrana Pak Encep nyaeta Yuli sareng Cep Nono ibu ieu urang tingkatkeun iman ibadah takwa urang ka Allah sementara batur nu jadi paparik ujian musibah ku Allah urang tong tenang-tenang hirup urang hayang barokah kuningkatkeun iman takwa saatna urang sing daek ngaji salat awal waktu berjamaah di masjid mempenghir jurungkeun salaki sing daek ka masjid da boro-boro bapak hirup kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna masuk dibawa ka makam lain ke masjid. Mana lupa ini mulai ke masjid terus menjadi asli. Ibu ada maot kan? Ibu geus maot sup kana jero kubur sorangan ibu dikubur sorangan proyek tuh nah kumaha nu geus salaman dikubur mah jero proyek eta mah jero riwa kudu cepungi ka riwa bu dunia akan mamal urang nuwekan dosa urang nah pasti poe katupa dari kubur ke urang sorangan bagi dina jero taneuh luhureun taneuh tukangeun taneuh hanapeun taneuh gigireun ge taneuh da urang tina asal ge diciptakeun ku Allah tina naon taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah da urang mah dican awan mun tadi ngajawab poe jum balik ka taneuh da urang malain diri wah urang mah hirup kene imah aya mah balik ka hengal yang kawas jangkrik yuk akibat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Atur nuhun Pancep, Ibu Yuyum urang doakeun pengorbanan Bu Yuyum sareng Pancep ngalangkungan syukuran nikahkeun putrana. Mudah-mudahan sinten cekakan nilai ibadah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Yuk Bapak tingkatkeun iman takwa urang Allah, kade salat awal waktu berjamaah, ibu sing daek ngaji, tuh monggo aya Pak Ustaz Iqbal. Madrasah aya tempatna aya, da urang mau bisa diterima salat ku Allah, ibadah mau diterima ku Allah, lamun teu dibarengan ku make ilmu na sabudakan lamun teu disupri nyupri ilmu ngaranna ngaji. Ieu ibu keur ngaji kumaha di Jumat urang sok pangajian mingguan Pak Ustaz Iqbal nu ngajarna muga-muga urang teh ilmu anu manfaat barokah syariatna Pancep sareng Ibu Yuyum ngempelkeun urang dina wengi ieu muga-muga hakikatna Allah nu ngempelkeun urang sing dikumpulkeun ku Allah urang tepikeun ka surga jaga. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dapun dan kasadayana buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan urang tarik Allah semoga amin buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki meserna di parapatan mun Pancep ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya. Saya Pancep syukuran Pancep dimuliakeun ku Allah. Hiji sedekah aya amal bima'ruf dilembetkan ku pangaosan ayeuna nuju tilu islahin bainan nas ternyata syukuran Pancep dilembetkan ku silaturahmi mempelkeun kada wargi sadayana. Barokah kanggo Pancep kanggo sadayana nu hadir ka dieu ku silaturahmi hiji bakal panjang umur dua dekat rezeki. Tapi dengan satu syarat ibtighal amardatillah tujuannya harus karena Allah. Lamun karena Allah tujuanana maka fasaufa nutihi ajran azima kita akan oleh Allah diberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.